Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepakan wasta simkuring Ivana Clarissa di kelas 12 bahasa. Di dia simkuring bade mintonkan salah sahiji monolog anu judulna Di Mana Bagja Datang karya Artia Catur. Kuring emang lahir ti kalangan menang. Kolot beunghar jeung naon nu sagala ku kuring hayang ge pasti moal aya nu teu kacumponan. Bapak kuring emang geus beunghar ti leutik. Ngan hancakal udah manehna ngarasa beungharna, ngajadekeun manehna adigung. Agu ku payung butut, adian ku kuda beureum. Heueuh, eta pisan bapak kuring mah. Tapi mangsa manehna geus kawin jeung boga budak, si bapak kabang balerkeun. Manehna ripuh ku pamolahna sorangan. Ayeuna kudu gawe unggal isuk nepi ka peuting. Eueuh waktu pisan jeung nu ngaranna kulawarga. Bongan ngarasa asa aing pang beungharna, asa aing pang sagalana. Tibana usaha kulawargana bangkrut, manehna nu ripuh sorangan. Kulayaban ka ditu ka dieu neangan pitulung keur ngamajukeun deui usahana nu geus rek gulung tikar. Karek we karasa hirup teh teu salilana bakal diluhur tuluy lamun geus kitu jadina. Si mamah unggal poe teh arisan wijung arisan balanja ka ditu ka dieu, cenah mah ka mall nu gede, meuli emas, meuli baju, meuli kantong, meuli sapatu, sagala dibeli. Ningali tetangga boga barang nu anyar, embung kaelehkeun, langsung indit manehna meuli naon anu nu leuwih tibatan tetanggana. Lamun teu dicumponan ku salaki, goreng lakuna, ngadat eueuh tungtungna, ngaceuwis matak jangar kana sirah. Nah kitu aya jadi pamajikan teh kitu. Ayeuna kabeh geus muter, rodana tadina di luhur, ayeuna malik. Kabeh kasusah ujian teu eureun-eureun datang ti kaluarga. Usaha ti kolot nu cenah mah moal beak 7 turunan, ayeuna ngan saukur hutang nu ngajungjurigan. Arisan anu tadina cenah bisa nulungan dibawa ku batu soranganku nu ngewa ka pamolah kolot kuring. Nah ai hirup Kuring emang lahir ti kalangan menang. Kolot beunghar jeung naon nu sagala ku kuring hayang ge pasti moal aya nu teu kacumponan. Nah nya ieu teh mangrupa teguran ti Nu Maha Kuasa. Tapi kunaon bet dibere ripuh oge kalaka beuki balangsak ieu hate kuring. Ngajerit hate kuring, ngajerit satarik-tarikna. Iraha kuring bisa ngaraskeun kebagjaan ti nu jadi kolot. Lain urusan materi nu kuring dipikahayang. Tapi ngan saukur hiji Gusti kanyaan ti kolot anu can pernah dirasakeun. Ti laleutik geus dititipkeun ka aki jeung emak. Budak keneh geus ditinggalkeun ku kolot. Nah nya bakal ngarasa bagja lamun geus tanya di dunia ieu. Nah nya kuring bakal bagja lamun ieu napas geus eureun. Nah nya kuring bakal bagja lamun kuring geus jadi layon. Tah sakitu wae pitonkeun ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.